Dia nah. Oh. Kunci nih si ada jero. Heeh. Kita kuncinya nih. Kenaon? Kieu. Beli juga. Pek wes ya, mata boga motor anjing ini sepeda jor. Saya si Ajis teh. Ajis Abdul. Heuh si Abdul. Abdul Ajis. Oh. Naon ya? Oke, kuanya kejieun bahan piti taheun. Anjir. Tina pan, eta mah teh boga motor. Aing ngomong apa udah ngechat aja. Kumaha kabarna dak? Kieu Ieu mah nongkrong lagi kudu nu boga motor doang. Ini juga si Ajis. Si Abdul. Oh, si Abdul. Itu boga motor deh. Bapak orang lah anak ngadatnya yang motor. Balik. Siapa kitu manyet motor teh jeung diajar aing mah. Apaan karek diajar ya motor nu bapak. Duh tapi halus ulah ku si Ajis teh teh gablog motor. Ye, non maksud di teh. Heuh pancet teh gablog motor, na sepeda wae. Pancan meuli. Ngadata ku si ieu. Beli motor ka bapak. Oke ah, mek kadat ah. Orang balik heula nya. Bebeja bapak. Ih, motor anyar. Euy. Keren wah euy. Aduh. Aing kabarudak heula. Aing nongkrong. Mana kuncina? Halus teh anjing halus tah kitu na boga motor ulah ku si Udin meuli motor teh turuk-tuk pan aduh Jemput awal. ya ayo ayo Masa tadi Aduh. Kunaon nih motornya? Kira aku motor anyar geus bae. kunaon motor teh Apa pae? mana gerak kade koe Suko ngati we. coba ajaran di depan motorna Kita jadi anjir, motor keren setting aing mah. ya mah bos. Tarikan tuh motor teh. Alah, percuma motor tarik oge, tara pake balap mah. Siap. Mending make motor mah sederhana, kudu tarik-tarik.